Ento non teh. Nya di dia si Awas kadri, ya. Mumun teh cenah ngawarung cenah heuh. Nya ataupun komik ya teh. Ay nama Saraswati da si Mumun teh sombong ay nama kain ge taraday kon buah bawa da gablek warung cenah di dieu di pantai Cicaladi. Apaan arek ka dieu nya teh itu ge arek. Kita tadi urang-urang kuliah di dia warung. Kita abi teh heula ka dieu. Sebelah utara. Kadi tuh mah dan kur ka itu urang nya. Gara wae uang rek takeuna da urang teu gablek duit. Nyak anu ke api-api kontan heula ayeuna nama. Heuh lah dan anu kitu mah kudu dipelitan deui da jelema teh. Heuh di belah mana deui saya sari Kami sebelah utara di situ. Sari itu lain kan si Mumun si Kan itu tuh geuningan cicirina. Heuh tuh geuningan tuh itu sing ngebebengkang. Hehe ieu ka warung teh nu meuli kamarana nya ieu jelema teh. Tah geuningan sari da si Mumun Ayeuna oge di warung dia. nasi Mumun di dieu. Mana ngeureunannya urang. Heuh dalang naon si Mumun? Naon mau wat? Ah cokot kabeh. Hah? Sa ieu kami mah. Gorengan sia malin pangabeuki jengjang nyatu nu kieu. Kemarin kami mah ieu sina bungkang cai we. Kami mah ieu we. Heeh jung. Mana si eta duit na ka dia bayarkan heula ka kami awak-awak ka dirawatan etana balanjaana. Nuhun nya mun aing geus kitu mah nya. We bener sari bisa dicokot deui. Dah. Dasar budak belagug atuh da.